Haris cocok tempat di Isma di dia. Maneh lamun geus cicing di dia, mau inget balik saking kunikmat-nikmatna cicing di dia tinggal itu suasana yang asli. Asli lamun boga hutang oge cicing di dia mah mata poho kana hutang teh. Asli nyaman-nyamanna cicing di dia. Karek apal euy. Tuh di dia mah tempat diukrit geus disediakeun. Gratis Bang Barnet. Gratis geus termasuk fasilitas. Di dia. Oh, hari rek mesen kopi ke mana? Mesen kopinya tinggal gorowan orang ke ieu na. Oh ya. Ke can aya nongol. Cek ada cek. Bade pesan naon Aa? Geus pesan naon maneh? Pesan naon? Berulin. Traktir ku dek dipangmayarkeun. Americano ce. Americano. Americano aduh. Siam urang lemur ngomong Americano. Tuh, Bang Barnet. Mahal kopi kitu mah tuh. Atuh kopi naon? Nu biasa tuh kopi saset ya. Kopi saset. Kopi susu. Satu wae. Kopi deung. Kopi dong. Karunya mah kayak Americano. Urang lemur mah ku gagayaan. Kopi saset berarti sabreji. Saset we nu beh tere. Sabreji Kopi saset. Sarua urang oge. Oh berarti opat. Opat. Kopi saset opat hitam ya. Naon terserah lah pokoknya. Sip di atas ya. Sok enggak. Wah ini itu Mas nomor Rimianya. Oh, gua ketika barada gitu seger deh yo kalau tok kebo. Enggak ganeng aja bang. Punten Ya, kopina. Ya. Nuhun, Cak. Sami. Is Pan bari ni di mana? Oh, lainnya sih Gilang ke mana? Simpan di mana? Gilang ke mananya? Kemana peju teh? Itu naon mah? Cun mau di ditu. Galang sia keur naon di dinya kahet? Urang mah di dieu we, Mang. Galang saya tong nyerakeun. Buru cicing di dieu lah di dinya. Nah maka yang didinya. Kan itu si sayoge kan kursi. Oh, Gilang sia mah naon make cicing di dinya? Mang urang mah geus we di dieu, dagenan di dieu. Gilang sia rek pinah moal sok ku aing ngerakeun pisan peju teh kalau cinu di dinya. Ku aing lamun teu pinah sok diparabkeun cek ku aing ka meong. Wah, tuh Mang heueuh. Tapi ya kumaha? Kumaha naon? Usiat. Usia.